Sampurasun bahaya. Tong hilapnya subscribe channel Sangwang Production. Akang, budek badan si Akang teh. Ya, makasih bos. Perhatian kudusnya. Ada umumnya kunaon sih? Sih bos, kunaon sih? Sok atuh carita ka kami. Ari urang teh sabenerna embung nyengirkeun hati awe teh. Ini yang saya lebih maksudnya. Sade. Atuh bos tinggal pilih wae salah sahiji di antara maranehna. Lain soal gitu, Ja. Si bos kudu dicikopian heula ieu, ame rada seger-segeran tis. Nah, bener ja. Kumaha orang dengan warung wae bos? Balik naon? Urang ngopi-ngopi santai. Kumaha bos? Ayo wae kuring mah. Tah, itu atuh bos. Rada senyum-senyum ya nama. Siap. Gaskeun uray. Ayo. Mana sih yang buka warung? Ngopi yuk. Oh, ya bos udah. Teh kopi. Heeh. Tar dulu. Sebenarnya hari bojona teh masalah naon sih? Kuring oge cerita, Bos. Sabenerna mah aya dua faktor anu keur dipikiran teh. Sok atuh sebutkeun nu hiji naon? Anu hiji awewe, Hiji deui. awewe keneh. Atuh bos, eta mah hiji-hiji keneh. Ya, tadi mana ngomong naon? Atuh eta mah hiji-hiji keneh. Bos. Ya, hiji-hiji kan? Hiji jeung hiji jadi saberapa? Dua. Baluduk ama sih buat buat teh. Ngopi we heulang dah. Coba menurang kasep mah jika Junos jembatan. Bos. Pinoki Bastian meureun. Pokoknya eta weh. Moamun sahujit kos ieu. Si bos nyadar oge nya ja. Ngomong naon maneh? Ente bos. Naon maneh senyum-senyum we? Ente, Bos. Hayang diraon tek. Hampura bos teu. Bos. Punten ya. Kumaha lamun ulin? Ulin ka mana deui? Bos mah milu we. Ka mana heulan? Kunaon maneh senyum-senyum sorangan we? Hayang diraon tek maneh. Ente bos, ampun bos.
Kayak heula, gas gente bayar heulang si kopina tah. Tenang, Bos. Ayo tuh, gas gente bae lah. Gaskeun, Bray. Bi. Kopi bon heula we nya. Ya bos, ayeuna mah kaluarkeun weh isi unek-unekna bos. Maksudnya ngeluarkan unek-unek kumaha? Jaja mah kumaha sih. Lainan bawa ka mall mah, ka kafe ge supaya jedut-jedutna ih. Nyari ke kebun mah atuh tisna ye. Sok ayeuna mah bos, isi unek-unekna kaluarkeun weh. Anu aya di bos. Kabeh. Aduh, bukan gua teh usah izin pisan, segala ngajak ke kebun lah. Ya, mana yakin eta emosina bakal leuwih. Ya sugan we ngaranna ge usaha tis. Nah, itu orang samperkeun heula. Bos. Baik saja, si Bos kunaon? Tis. Bos. Kumaha bos? Ayeuna karasana. Nah sih, tapi saya mah mudahan aing. Kege cager lamun ningali bidadari mah. Lat. Coba lain anak gua mah. Bos, mau orang sangguan heula, lapar euy. Pantarin tos kenalkeun. Tis, Gaskeun ah. gaskeun bray. Oh, nya tuh. Mun sayang. Sok, hati-hati ya di jalanan. Waalaikumsalam. Si Akang kudunya hoan ya yang center kuih. Akang? Kang! Alah, eta pamajikan maneh. Jaraok tidak diwae eta. Keun antepkeun lah. Aya teh lanjutkeun atuh. Telan. Tak. Sekak ieu. Kang Wawan, gerakan ka dieu. Alah sia, nah, beres main lagi. Heula tuh urang ditipu lah ya, kadeta ulah dipaenkeun. Nah satu ah, hari resep mah, tinggal main mah, resep ya, ya. Oh, geus beresan we atuh. Ai, dikitu, ih. Kunaon cik ari mana nyai? Lila amat sih. Aya naon sih? Naik selfie, Kang. Kunaon sih neng? Saurna mah cenah rek kuy. Malu mah sampai akang mana mah. Ya maklum, Kang. Ye, ari mana? Apa nunggal pege teleponan wae? Lain eta, Kang, ya dangukeun heula. Sok, caritakeun.
Emang reka mana sih? Ke kebun kacang, Mak. Kebun kacang saha? Eta, can disiram kebun geus 2 minggu. Awasnya, lamun wani macem-macem di tukang nyai. Kalem, Mak. Siap jeung apa mah tenang we. Tadi teh Neng Selfie carita di telepon. Cenah manehna lulus jadi mojang Sunda. Mojang Sunda. Heuh, Kang. Wow, mojang Sunda. Naon dari mana? Wow gitu. Atuh saheula abahna. Pak Wawan teh ya. Mana si Selfie ge meuli deudeuh ke Akang. Euleuh tingali we indungna keur baheula ge. Bapana si Selfie ngudag-udag nyai nepikeun ngabuktikeun arek luncat di tangkalan. Tangkalan naon, Mak? Tangkal toge. Hari nih, Bos. Kumaha urang ngeureuyang? Oke. Ya. Itu si Ipe kan? Alah. Geningan. Neng. Nanya cicing mah ya. Stres meureun. Aku gelis-gelis stres. Bos. Turun, Bos. Duh, gila. Ayo orang sampai kan abis. Ini jangan sieun. Nah, Cak. Kemarin kalau dicampur itu, gitu udah pada kubur. Nah gede, nah buntet, udah buntelan gitu. Nah, amat. Tadi lah stresnya kerap bawa. Ayo. Udah kan itu si bos. Bos. Mana Neng Selfie? Mana? Malah kaliin dulu si bos. Tuh bos, si Ibi kasih goreng ke preman itu tuh. Mana? Bos, diharap. Wangi ya, cenah. Aku udah ketemu juga. Ayo orang sampeurkeun. Icing mana mah udah betul. Cukup wewe di bantu orang sumpah. Kita bantu baso meureun. Woi, maksudnya nggak tapi dari Kang Juna. Bos. Si Juna deh, Bos. Juna rontai. Aing dia nek ku Kang Juna. Sekarang kabur daripada di rontai. Ci, 2, 3. Kabur. Neng Ipe. Naon kieu? Antakna dia mau ngakinin ngawa jauh. Ayo gerak we. Sok. Ya. Eta si Akang, cenah ngomongna rek ka kebon. Kang Wawan, cenah rek ka kebon. Nyai, kunaon sayang? Itu si Selfie gara jemput. Mojang nyai kapanasan. Di mana cenah manehna? Cenah mah di jembatan kampung sawah. Ya tuh. Heula, antarkeun nyai heula balik. Atuh, Akang mau buru-buru ya. Buru-buru kah? Ayo tuh, kita nyai ke baliknya jeung si Jolau nya. Akang buru. Naon sih? Kejem di tengah mah dilakonan. Hei, Akang pamit dulu nya. Ada tah Jola. Ulah dina naon tah? Pemajikan Akang. Heula. Ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Ayo pikiran naik. Sini lu mau tetap tengah paten ke Abah. Hah? Tanda tangan apa? Pan Abah, ya nama artis itu. Ayo pikiran naik.
maneh cenah si Akang teh? Aise, eta mah teh sabar nungguan Kang Wawan. Mama nangguan naik selfie, lain nangguan Kang Wawan. Terus eta bade ka mana? Akan eta Kang Wawan. Timbang we ka Mami. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naik selfie, calik nang calik. Eling maneh teh jola eling. Hei, apa rek calik? Kumaha kabarna? Sehat? Sehat mah alhamdulillah. Oh, syukur atuh. Neng, segala banyak angkosan. Nyampun A. Neng Selvi, Kak Ajuna, terus di mana? terus jalan-jalan di payung. Ayo tuh kuah digejakkan. Ayo tuh A. Sadap angkosannya. Apa dia ngejelasin rencana kan? Nyampun A. Pembantuannya dia. Ayo, kuah digejakkan. Ya, kita turun dulu. Ada tuh ayo. Neng, kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat A. Hari aku mah A. Alhamdulillah ada sehat. Syukur atuh. Cina mah neng jadi mojang Sundanya. Ya, alhamdulillah tuh A. Kuha tuh, ayo kopi di mojang Sunda mah ada atau ngadu-ngadu Hari A masih nagihan apa kan Neng? masih nggak kumaha tuh neng. Emang tuh aya usaha dari anu lain gitu A? Ya, jadi hayang nama hijrah gitu. Cuman kumaha? Ya, semangat atuh A. Insya Allah kita lebih semangat deh. Janji bakalan istiqomah hijrah ke jalan anu bener. Alhamdulillah tuh A. Yes. Itu kan yang selfie. Karena naon eta diuk yang si Juna di dinya. Kunaon? Ya, cuman minta neng moga berusaha istiqomah. Istiqomah maksudna kumaha A? Istiqomah ngabukatan hati neng jangan. Biizin Allah, insya Allah Neng bakal membukakan kata segera. Yes. Neng selfie kan? Kunaon eta? Saurna mah arek uih cenah. Emang rose Akang. Bener lebih banyak Neng tadi nyai. Kedepannya nih, badai kapan kan? Ya, konyol ya. Konyol.
nyawa.